Waduh, teuing. Buka puasa sakedeung deui. Duit teu boga coba ge. Nah, bener. Aing teh boga tagiheun ka si Aceng teh. Urang nagih pokona mah ayeuna mah. Mumpung aya waktu keur ke belanja buka. Tah geuning kabeneran aya si RT rek diajak nagih ku aing. Samperkeun ku aing. Teh, Mana? ya sarek aya perlu ka si Aceng teh. Enak Mas. Ih, aya tagihkeuneun teh. Mana boga duit teu? Mana? Ya, kabeneran teh. Ari mana teu boga duit mah teh. Ya, aya tagihkeuneun ka si Aceng. Henteu gede teh naon Ceng teh. Nah 50.000. Wah, jeung meuli kolak kang ureunan. Ya, pokona mah 20.000 ewang lah. Ayo urang hampir nagih teh. Sugan aya tadi mah aya sih ngahulang wae sih. Aya, Tadi mah Ya, pokona mah. ayeuna mah. nya pokona mah lamun berhasil teh 20.000 ewang teh. Yang murah. Lumayan keur aya keur buka atuh teh. Nyan teu? Sarua urang keur tubuh jeung meuli kolak-kolak acan. Kabeneran teh. Ih, hayo. Urang tagih ayeuna. Beusin burit manten ya. Tuh, Mana? aya. Iya bener teh. Tagih kemana teh heula nya? Siap. Ayo teh. Yuk. Nah, kebeneran ya. Naon Mang Doyok? Lain, inget ente mana? Ingat naon? Ya, baheula. Era atuh Ceng. Geus satahun ya, duit 50.000 ti bangke mangkat kudu ditetagih ku aing. Lain masalah duit 50.000, ari aya ari eueuh, naon nu dibere. Nyepir aku atuh Ceng. Teu boga pisan mah. Urang keur butuh ayeuna ye. Geus teu ngomong wae Mang Doyok, aing keur rieut Mang Doyok, keur rieut. Yo, Mang Doyok, Heeh. aing teh geus tatoan. Kumaon aing nyerenteng? Saha nu arek nahan? Yo, barina ge hutang-hutang, tato-tato. Barina ge aing teh sieun ku tato. Bulan puasa ieu teh. Heuh nyaho perte bulan puasa ieu teh. Kumaha mun urang batal? Tapi heueuh nya. Terus engke sanggeuk ngodoan. Tapi heueuh nya perte. Nya urang doraka saya. Geus nu geus kieu mah tang diuruskeun, mesti nyakeun. Yang kecilnya percuma nya. Cuma Heeh. Duit menang moal menang nya. teu sabaraha batal puasa. Batal puasa yang geus. Barina ge. Geus. Kata Mang Doyok tibang duit 50.000. Ampun, aing garoblog pisan aing keur rieut kieu teh. Mal baleng.